Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, Bapak Ibu guru anu dipihormat, sareng rerencangan abdi anu dipikacinta. Langkung ti payun, mangga urang sanggakeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu maparin waktos dugi ka tiasa patepang di ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempal di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Satacana tepangkeun wasta abdi Angelina Fatina di kelas 11 MIPA 3. Hadirin nu dipihormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun pidato ngeunaan pendidikan karakter. Abdi oge nyangharepkeun naon anu abdi tepikeun janten manfaat pikeun abdi sorangan sareng sadayana anu hadir di tempat ieu. Hadirin nu dipihormat, ayeuna bangsa urang nuju nyangharepan masalah anu parah, nyaeta turunna moral di kalangan remaja. Seueur remaja parantos kapangaruhan sikap sareng perilaku hedonis anu teu malire kana nilai sareng norma anu lumaku di masyarakat. Nah, remaja ayeuna teh tumiba kana kahirupan anu teu saluyu di lingkungan masyarakat. Saatos ditelungtik kabukti remaja ayeuna tos kalengitan watakna salaku satria. Ieu kusabab pendidikan anu aranjeunna peroleh teh lemah, boh di bumi atawa di sakola. Langkung ti payun, sakola ayeuna ngutamakeun pendidikan anu ngudag hasil tina nilai, tibatan ngadidik murangkalih janten pribadi anu hade tur mulia. Generasi ngora anu diharepkeun janten kapribadian anu sae priogi peran kolot sareng guru dina ngawangun karakter janten generasi ngora. Kusabab kitu penting teu malire pendidikan karakter siswa. Hadirin sadayana, cekap sakitu anu kapihatur, kurang leuwihna mugi kersang hapunten. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.